Tah, imah balada euy. Heeh. Resep ya Bapak ge. BPJS. Lada goreng kan. Teh ieu teh. Balik ke mana ya teh abi teh? Ke mana ya Pak? Kadunungan gede pokoknya ieu mah. Anjir, Raja Kahiji. Kadunungan gede. Smart. Tapi Rifki tuh saya Abi udah jemput gitu. Iya, urang mah tuh tinggal keur nampak video Ke sama. mana ya Pak? Tuh kanan Poker Maps itu. Oh iya. kanan. Jadi itu bil Dunungan gede cerita nate Sila Raja Gede Kahiji. tenauna katanya. nya gede rezekina amin. Gede jasana nang abi mah gitu. Gede jasana ya komo eta masalah jasa mah gede. Kan. Awakna ya hampur apa sok kabatur mah sok dibejakeun teh kieu pangijeng siwa mah cak orang sebut siwa pangijeng siwa mah baheula can keur di paseur keur jualan kicipring apal di paseur soalnya nu kicipring gede gitu nih ya. Anu pada Tah, jadi disangkana teh urang teh baheula kitu panggil di pastur cenah wah pokokna mah baju ungkar segala rupa diajakan tah ku Dunungan gede ieu teh kitu. oh Bapak juga Tak teh. mun ke nyarita kitu tong didenge waduh Ke mana ya teh? tah tah nu aya mobil bodas Oh. Neo Plaza. Kita parkir bari kita kosong. Tos sampai kantorna orang turun lah orang ketokan lah pantona sugan. Sampai ke paro-paro gitu. Assalamualaikum. Luhur. Assalamualaikum. BPJS. Lewat dia? Oh lewat dia. Ayo lewat dia sana. Ya, Pak, gitu tuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sana mana? Gugi. Mau naon? Mau we? Mau lebihkeun ka Pak Ayus Pak Ayus lagi libur kan? Saya bawa ya. Iya, iya. Boleh telepon? Kaluranya? Ya. Ayo. Lantai atas. Assalamualaikum. Salam, abis tepungan guys. Guys, Pas ini kunjungan mau bikin cobek ya. Saya udah tahu cobek. 30 juta. Bikin cobek ya. badai kada mau cewek. Nah, aduh cobek. Rema sambal. Pakai cobek. 30 juta lain cobek atuh. Oh, cowet Pakai cowet 30 juta, Dunungan dadeng. Bener. Jing anggur nanti mau mang dadeng. Oh, anggur mah mana Dunungan gede? Ayo orang kantor. Guys, ini guys. Emang karena tamu tapi tinggi tamu nasa. Apa wala. Anggarannya. Mun aya tamu mah tong diganggu atuh kan. Ayo keneh tamu cenah. Oke we heula antepkeun heula. Berapa lagi dah? 15. Bisa anu nambah atau naon? Hiji ge padat ge. Nah, bihu geus nyoel sambal emaknya. Tong lila ting gitu Gi. Dunungan Gi meetingna lila kan mau kena makan. Guys. Iya. Ieu dikagitannya malah ya. Di karakuhna. Aduh, tekan heula bawangna. Soalnya nyeki mah meter. Oh, bawang. Jadi sami pada niran resep ya Bapak ge. Itu pada nggak ada mal status tadi. Halo. Yo merikuatkan karar ya teh. Langka ya langka.
Ya, nyamal we kuat kieu coba astagfirullahaladzim. Udah sabar bentan dia mah. Kalau ada yang kocok. Isi satu holding teh. Dihanap ya, Pak? Dihanap dulu. Enak pisan. Jadi aya ieu kan tarasi. Oh, jadi bawang mah. Tarasina teh oh monem teh. Jadi ke si tarasi teh ieu teh Ngaku ieu rambut ieu ka ratakeun. Sama juga bubuk kelas. Aku lihat tuh pilih. Meledak-meledak. Betul bubuk kelasnya sakainget mah. nonton tuh pakai sambal. Keslit aja. Pakai gula nu karakterna pos kawungnya hideung. Jadi si warna tarasi kan kieu ya, pias. Ah, tarasi kan pias tuh. Dibari gula kawung mah muncul merahna. Gimana caranya nih? Oh, Kita aliran kamane arahna tadi deui. aliran naon? Sambal ieu kan aya ngan cibiung. Oh iya mah sambal bubur tuna kabungkur lah. Begitu. Mana kan cibiuk mah si asri si eureung. Oh, di paralog. Nah, itu coret teh. Yo, kamu kafe diaspora tuh, menang kafe. Lu urang Coret teh karek kapang ieu tahun 7 abad 17 coret teh. Jadi anu 17 katokan mah jadi daerah dicapai gitu. jeung bala-bala. Dia Ah, si dia kan mereka saan mah. Si dia heula kurang naon. Tah, hayang apal ngeunahna mana? Mantak di ngeunah. Nah, jadi dia Tah, tempo curugna. Tah. menilai. Ya. Kan masih dia ngomong gitu teh yang tadi dah itu. Berarti orang teh Orang mah teu aneh, nah papa mi bisa jadi bos. Ayam meureun. Aya aya meureun gitu tah maksudnya. Melina lagi punya kan? Boleh. Hah? Gimana hiburan yang dia tanggo? Bilangnya Yang putih dah berarti yang putihnya. Ah, saya kepulingan temangi teh. Tadi nama peuteung ngan cantik nya. Aya mah aya peuteung teh da usumna nya ngan keur kosong meureun gitu. Pantes nama jeung peuteung atah teh. Gitu. Apa tina curug tadi? Nya. Mun hatikeun we nya tiap aing ngasaan dicirian. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atama alaina ni'mati iman wal Islam. Amma ba'du. Salawat serta salam kita panjatkan semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya serta para pengikutnya hingga zaman kelak. Hangaturkeun nuhun ka Pak Wa sareng Kak Kadida yang sudah mendokumentasikan videonya di pademukan kami gitu ya, sehingga nanti tombok galeur Pak Idar we utara ka dieu datang. Iya panah ya. Usah gua. Jadi menurutnya merespon pribumi urangnya pribumi yang meureun ngaturkeun nomor ge ya karena aya tempat ieu Biasa didongkapan, biasa didongkapan. biasa dianggo ngarenos di dieu nya. Intina mah silaturahmi lah nya. Berarti resminya, Intina mah silaturahmi lah nya. berarti resminya, Intina mah silaturahmi lah nya. berarti resminya Podomoro mesti direnos ku urang heuh. Intina mah silaturahmi. Nan tadi ieu nanya di jalan pas belok ke Podomoro teh, "Pak eta rek ka mana?" Bingung jawab urang teh. Kadunungan gede, gede naonna, cerita lah saya teh. Tawa kaseuring nya, nya mah gitu ae. Cek saya teh gede rezekina, amin. Amin. Dia lah. Gede jasana bagi orang-orang, Amin. Gitu. Cicing lah.
Gede tanah oh. Apal meureun. Da panggih teh baheula 2012 2017 teh. Ngan silaturahmi we ka dieu mah gitu. Ngan bisi kade teh ngomong gitu panggih si Iwa keur dagang hiciping teh. Karena kabeh ngomong kitu kanu karak wau. Kitu ngomongna Kali sapan mah batu sing dagang opak. pastor. Pastor gini aya. Pastor kurang ka Samarinda apa teh? Jadi berarti mah? Pastor teh lu keur ka Samarinda teh? Sama berarti sahanya Dadut Aduh, eta dadu. Seprak saja jalan dari toko orang panggil di pasar. Hari orang mah ada banyak percaya we supir ongkos penumpang keluar. Tapi leuheung ieu mah tukang dicimpring. Dunungan orang mah baheula stopan pasien wajah. Jadi Ya gitu man Pak, atuh nuhun dia kana tempatna bismillahan. Ya dar tawakal mikirin bodoran Frida. Bismillahirrahmanirrahim. ya, rumah. Tah, ieu mah bala da euy. Heuh. Bala ieu mah tuh. Bala ieu mah. Kembali anda berkata saya malah jam mungkin telepon gitu. Hamar. Anjing. Di Pak. Yang sama Tah nih sama nes. Deui. Wah bener. Tahu di gua anu berarti. Gimana ki? Tidak. kan? Lagi bener. Nu kamar gimana? Cuma dia lebih menggigit. Yuk. Para Jengkol. Nah, ngapet urang. Mantap. Ini perutnya bukan di pada pedahan. Gede komposisi cabai-cabai yang tadi itu melengkapi kehangatan aya nu bagian dina mulut dan bagian roti pol anu teh. Kena perut turun. Kerupuk ada tulisan. Oh. Berapa? Ada. Ada. Nah. Makan sama lagi? Sama kan? Banyak profesional ya. Iya nak kayak Jadi sama beda? Oke. Hah? Tadi kan sorry ini. Bisa wae bikun. Bari jum ditutupan ku coet nu lobana teh tuh. Saan. Udah di bawah. Lagi. Karena si kobaturkeun. Puluh nanti bisa diganti mungkin. Udah deh Pak, puluh kabaran deh. Udah be. Daun nanti bisa dihayang mah. Kurang warak itu daunan. Terus nyerap. Nah, kamu di dua kusaran. Nah, iya. Bener enggak? Mas Bea, tadi baca Pak. Gimana tuh? Bisi kagebrak-gebrak bawa kana motornya. Terus pawilan kita pawilan itu di pulungan tanah gimana? Sarua urang di pulungan tengah jalan segala teuas. Mau urang pasti ke Surabaya cuma lupa. Bisa dikondisikan. Di Surabaya orang perjuangan anak Surabaya hampir jadi rumah sih. Di pasar teh. Wanikeunnya Pak, mana wae Surabaya. Ayo sini disumputkeun. Bisa jadi. Nah, sumput-sumput.
Kelaka. Kamu sium ke udah. Nah, di pasar makanan-makanan. Jika putih wae angkanya. Lah nggak mau ngomong petis ya. Yo, panganan. Jangan ditemu-temu. Jadi gini. Namun pais dari suara ungan. Jadi pais nang. Kamar. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Tap. Duh, katampi emang tidak ya? Ya, mana pasti manggung ya. Minggu harap, minggu harap. Jadi kan jadi abdi.